Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nepangkeun, wasta pun ayu aule rahayu. Sim kuring bade ngaresensi novel anu judulna Tri Tangtu di Bumi. Pangarangna nyaeta Yosef Iskandar, pamedalna Pusat Studi Sunda. Tahun medalna tahun 1886. Citakan anu kahiji Yayasan Pembangunan Jawa Barat tahun 1882. Citakan anu kadua Pusat Studi Sunda Agustus 2011. Kandel bukuna teh nyaeta 88 kaca ditambah hiji ku profilna Yosef Iskandar janten aya 88 kaca. Gambar jilidna teh Onong Nugraha. Bilih peryogi hargi buku Tri Tangtu di Bumi teh nyaeta kur 20.000. Aya oge eusi dina novel Tri Tangtu di Bumi nu bakal diresensi kieu isina teh. Novel Tri Tangtu di Bumi nyaritakeun Prabu Anom Jayadewata nu hoyong ngaheuyeup dayeuh ngolah nagara rek dipulangkeun deui ka Purbatisti Purbajati Sunda. Sareng hoyong mageuhan tali mimitran antara Nagri Galuh jeung Nagri Sunda nu asalna mutuskeun tali mimitran. Nagri Sunda diputuskeun rek dicekel ku Tri Tangtu di Bumi, hartina rek dicangking ku tilu lulugu papayung nagri. Ari dadaran Tri Tangtu di Bumi teh nyaeta jagat daranan di Sang Rama, jagat kerta di Sang Resi, jagat palangka di Sang Prabu. Kahirupan dunya ngasuh soma di luluguan janten tanggung jawab Sang Rama. Kahirupan katingtriman kaluginaan balarea di luluguan jeung janten tanggung jawab Sang Resi. Ari kahirupan dunya pamarentahan di luluguan jeung jadi tanggung jawab Sang Prabu. Anu jadi Tri Tangtu di Bumi teh nyaeta Sang Rama ku Prabu Anom Jayadewata, Sang Prabu ku Prabu Susuk Tunggal, Sang Resi ku Ki Purwakalih anu dipikawano Paman Lengser. Saparantos diputuskeun Tri Tangtu di Bumi, Prabu Anom Jayadewata miang ka Sindang Kasih jeung ka Singapura nu tujuanana rek ngajak istrina nyaeta Nyai Ambedkasi jeung Nyai Subanglarang pikeun ngahiji di Pakuan jeung istrina anu katilu nyaeta Nyai Kentring Manik Mayang Sunda. Akhirna nu mutuskeun ngiring teh nyaeta Nyai Subanglarang anu nuju ka kandungan 7 bulan. Ari Nyai Ambedkasi mah teu mutuskeun ngiring ka Pakuan kusabab anjeunna janji yen anjeunna bakal ka Pakuan lamun Nagri Sunda jeung Nagri Galuh tos ngahiji. Majuna daya Pakuan Pajajaran kabawa selenting angin kabawa kolepat kilat, tapi kekadaton dayeuh kawali puser pamarentahan Nagri Galuh. Kaayaan di Nagri Galuh mingkin pikarunyaeun. Beja kamajuan Nagri Sunda ieu kadangu ku Prabu Dewa Niskala. Anjeunna mutuskeun rek indit ka Nagri Sunda. Di kadaton narayana Prabu Anom Jayadewata keur nyang hareupan dua lalaki nu lain salah deui eta teh ramana nyaeta Prabu Dewa Niskala. Prabu Anom Jayadewata jeung Prabu Dewa Niskala sosonoan kitu deui jeung Prabu Susuk Tunggal. Prabu Dewa Niskala nyuhunkeun dihampura tina sagala paripolah nu dilakukeun ku anjeunna. Tidinya akhirna Nagri Galuh jeung Nagri Sunda ngahiji deui sakumaha baheulana. Tah sakitu eusi nu aya dina novel Tri Tangtu di Bumi anu tiasa ka resensikeun. Ieu novel Tri Tangtu di Bumi, keunggulan dina novel ieu nyaeta novel ieu teh sae pisan kusabab seueur ajan atikan pikeun kahirupan. Sajarah nu aya di ieu novel oge ngajadikeun ka urang aya gambaran kumaha baheulana. Sarta lamun maca novel ieu teh teu ngajadikeun bosen ka nu macana. Tapi aya oge kakurangan dina novel ieu teh
Nyaeta kecap-kecap nu aya dina novel ieu teh aya kecap anu teu kahartos naon hartina teh. Teras Ajen atikan tina novel ieu teh salah sahijina nyaeta nu kahiji. Lamun jadi pamimpin kudu jadi pamimpin anu bijaksana tur jujur sakumaha dicontohan ku Prabu Anumjaya Dewata. Teras anu kadua kudunya kan jadi indung bapa. Mung sakitu anu hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten tina kalepatanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.